Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shaibil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi nuzuli zalam amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa husnul khatimah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sabadana disimpulin yang gakeun rupa kaislaman kulapan assalamualaikum langkung pipayun puja sinaran puji urang sumanggakeun ka Allah Rabbul Izzati anu parantos maparinan ka urang sadayana mangrupi-rupi nikmat terutami nikmat iman sinaran nikmat Islam oge nikmat sehat wal afiat. Sholawat kali salamna mugia dilimpah curahkeun ka paduka alam habibana wa nabiyana karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun ka kuwajina ka para sahabatna ka para atba'ut tabi'in miwah tabi'atna tunggu ka urang sadayana anu pamudah-mudahan urang sadayana kengeng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dina wengi ieu urang sadayana masih tiasa ngarengkahkeun dua sampean nepatkeun dua panangan jauh di jugjug agam di teang di bumi ka majelis ilmu semata-mata urang sadayana hoyong kenging keurang Allah Subhanahu wa taala anu pamudah-mudahan ngajantenkeun sabab lantaran urang sadayana sing dipanjangkeun yuswa dibabarikeun milik rezeki dilancarkeun usaha dipaparinan ilmu anu manfaat berkah dunia sinaran akhirat. Oke mudah-mudahan sing diaping dari dijaga diraksa dina sagala pancabaya sareng cocoba diantawisna urang sadayana dina wengi ieu sejak ngaliritkeun kabodohan ngadatangkeun kapinteran anu mudah-mudahan ngajantenkeun sabab lantaran urang sadayana biasa kempel sareng jalma-jalma anu soleh engkin yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Beraskeun kana pangaosan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah nabi dawuhan di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shalatu imaduddin as-shalatu imaduddin ari salat teh tihangna agama. Jadi pokok pangkana ibadah teh aya sanes salat. Di mana-mana lamun urang rajin sedekah, lamun tara salat eta sedekahna moal nempel. Di mana-mana lamun urang ayeuna rajin maca Quran tapi ayeuna salatna henteu tara, maka maca Qur'anna moal nempel. Jadi sebenarnya mah pokok pangkana ibadah teh salat. Maaf pong getol wiridanana tapi teu salat, kira-kira tarima moal wiridan. Da sabab naon pokok pangkal ibadahna ka Gusti Allah teh teu dilaksanakeun nyaeta salat. Wa biha ay as-shalatu asul sholi. Wa biha tetep dina salat teh ay as-shalatu tegasna salat asli sholi. Ngadaguhan 10 perkara dina jero salat, 10 kautamaan dina jero salat. Nu kahijina jaimul wajhi, nu kahijina bisa menghiasi pameunteu urang wajah urang. Beungeut ai wajah teh. Dihiasi pameunteu urang maapong di mana-mana lamun urang hayang kasep, katina mencelong, cahaya kasolehanna timbul. Wayahna urang kudu ngalaksanakeun salat. Sebab salat teh mangrupakeun zainul wajhi, perhiasanana dina pameunteu tingali atuh jalma nu sok salat mah sok sanajan hideungna ge pasti bercahaya. Jalma nu sok rajin salat. Muka duana salat teh wa nurul qalbi bisa nyaangkeun kana hati, bisa nyaangan kana hate eta salat. Bahkan diriwayatkeun annahu sallallahu alaihi wasallam qala diriwayatkeun sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngucap Kangjeng Nabi salatu rajulin nurun
fi qalbihi paman sa'amikum falyunawwir qalbahu. Saur Kangjeng Rasul mah salatu rajulin ari salatna hiji lalaki. Salatna hiji lalaki taro hiji jalma nurun eta teh ngajadikeun cahaya fi qalbihi tadanaona kana hatena. Ngajadikeun cahaya ngajadikeun penerang kana hatena. Mata jalma anu sok salat mah eta tenang we, tentrem adem, teu loba kaliweuh, teu loba kasusah. Teu loba kapusing, teu loba kaliweuh jalma anu sok salat. Naon sebabna? Hatena dibere cahaya ku Allah Subhanahu wa taala. Dicaangkeun hatena di mana-mana dibere musibah, eta jalma anu sok salat mah sok sabar. Paman sa'amingkum palyunawir qalbahu, maka sing sajelma nu ngarepkeun ti anjeun kabeh palyunawir, maka pecaangan hate anjeun ku salat. Di mana-mana hate urang hayang adem, hayang tentram, hayang aman, berarti urang kudu ngalaksanakeun salat. Terus saur Kangjeng Rasul saur ulama warahatul badani. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras eta salat teh ngajadikeun kaenakan kana badan, kasehatan kana badan. Salat nikmat ari salat mah. Da naon atuh? Tisuk ayeuna capek gawe dur lohor urang salat istirahat geunah kana awak hararampak. Naon sebabna? Salat teh bisa ngajadikeun sehat kana badan. Naon buktina? Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kum fasoli fa inna sholata sifahun. Tuh diriwayatkeun nyaeta sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngucap kum fasoli fa inna sholata sifahun. Kum pek dirikanlah ku anjeun ademkeun ku anjeun naon kum pasoli maka salat anjeun fa inna sholata sifahun, maka saknyana salat teh ngajadikeun ubar. Oh jadi salah sawiosna ubar pikeun panyakit teh salat heula. Matak samemeh minum obat urang teh salat heula. Hayo urang diobatan, hayo di dokteran, salat harah. Pan boga panyakit teh Gusti Allah pek urang teh pentah heula ka Gusti Allah tina kasehatanana. Gusti panyawat anu aya dina diri abdi cing hilangkeun, cing cabut enggal-enggal kitu. Salat heula ta urang mere menta ka Gusti Allah teh. Da kusababna sebab salat oge mangrupakeun hiji kasehatan, hiji ubar pikeun diri urang. Salat maka kan memeka dokter teh urang teh kudu salat heula nya menta ka Gusti Allah kitu mah apa oh ya bener masaki salat heula beuting ku salat oge pan yakin kana hadis Rasul yakin bisa cager eta panyakit kamu urang geus salat sales mah getos sujudna geus sok rekod nak ngaratung kalau udah kabeh sujud bismillah sujudna teh subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi terus we nu biasana 3 kali da urang kergering 11 anjir 11 cager 100 atuh moal kana naon kesorangan mah da keur ngimaman mah atuh da batak kitu buatan ku makmum nya keur sorangan mah sabaraha we urang teh da salat teh mangrupakeun ubar. Bahkan sapalina riwayat saur Kangjeng Rasul innallaha idza anjala ahada minas sama'i alal ahli ardi sarafaha anu mari masjid. Saur Kangjeng Rasul sanyana Gusti Allah di mana-mana rek turunkeun Gusti Allah kana pancabaya atau bencana minas sama di lahir ka ahli bumi sarafaha anu mari masjid. Maka bakal dipekolkeun ku Gusti Allah, dibelokkan ku Gusti Allah di mana-mana eta di jelebur masih kene seueur nu minuhan masjid. Salatna berjamaah, ngajina berjamaah, maka Gusti Allah
Allah rek nulunkeun bala teh bakal disingkirkeun ku Gusti Allah, bakal dipengkolkeun ku Gusti Allah. Sebab naon? Sebab syariatna urang masih keneh bisa minuhan masjid, bisa minuhan mushola, bisa minuhan pengajian, ta eta teh bakal ngajadi tolak bala. Urang ayeuna lamun di mana-mana urang berjamaah, moal kakeunaan longsor, moal kakeunaan banjir, moal kakeunaan angin puting beliung. Naon sebabna? Disingkirkeun ku Gusti Allah, sebab urang masih keneh bisa minuhan masjid. Itu rahasiana masjid, salat berjamaah bisa ayeuna menolak bala. Salatna bisa menolak bala, berjamaah oge bisa nolak bala. Maka rajin urang dulu berjamaah. Dawamkeun ku urang salat, cenah geus da dawam salat mah salat fardu ge 5 waktu bener, tamahan deui salatna. Aya mungkin ge 5, salat duha 8 rakaat. Pentingna udang salat tahajud, qobliyah jeung ba'diyahna laksanakeun. Biasana padu hungkul urang mah maghrib 3, isya 4, zuhur 4, asar 4, subuh 2. Qobliyah jeung ba'diyahna ku urang cumponan, insyaallah urang bakal jaget lamun urang yakin kana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ieu sekitar salat rahasia salat luar biasa. Mudah-mudahan urang sadayana sok sanajan urang gering, da gering mah lain ujur salat. Ya, komo jadi huntu mah. Kunang teh salat jadi huntu. Apong lain ujur, kunang teh berjabung teh Jumatan. Cenah urang mah muriah. Ya, sakit hati, koma sakit hati mah. Gusti, tadi mah komo lamun sakit hati mah di mana-mana urang sakit hati salat. Eta ka Gusti Allah Gusti, jangan disakitkan hati itu. Yakin ada orang teh ngundang ka Allah Subhanahu wa taala. Cenah haji Gusti aya papalinan abdi jodoh nu mana we nu depro nu denok nah urang teh salat ya ari ieu mah aya jodoh hayang alus ari urang tara salat atuh dieur nya. Jadi gitu salat heula gitu. Cenah salat fardu sok tamahan haji kuduha. Duhana 8 rakaat. Sugan menang sifat-sifat awe anu 8 teh. Gitu ya Allah, luar biasa geus geulis teh, nya pinter, nya solehah, nya geulis, nya beunghar. Tadi mana-mana urang ayeuna ngarepkeun jodoh nu anu datang, kumaha ku Gusti Allah dibere nini dae. Teu we. Perintah Allah Subhanahu wa taala, syariatna mentah ka Gusti Allah. Sebab di mana-mana urang minta ka Gusti Allah, tentuna bakal dicumponan ku Allah Subhanahu wa taala. Tadi teh ya penerang hate salat teh, ya penerang hate sehat kana badan, jadi cahaya kana pamunteung urang luar biasa, jadi perhiasan. Ku salat luar biasa, ku salat teh beres. Percuma urang wiridan tengah peuting. Bismillah 12.000, Fatihah 213, ai salat tara, ada repot. Ya, jadi pokok pangkal ibadah teh salat. Gering sakumaha pun urang salat mah ulah ditinggalkeun. Paham? Nah, mudah-mudahan di pangosan sing nyono hikmah napikeun urang sadayana kanggo tambah taat ka Allah, taat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.